malam-malamun orang cek Imam Ghazali orang rada kurang normal mata teh sok gerage hudang orang memeh jam genep geus pukul subuh sok geura deuleukeun we cager ujian sebab di dinya teh ngandung-ngandung zat anu luar biasa geus rahasia Allah bae eta mah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai' فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون والله أعلم بمراده وهو lanutawi Allah iku kang anzala nurunkeun ya lazi minas samai saking langit ma'an ing banyu fa akhrajna maka metuakeun isunagung fihi iltifatun anil ghaibati ku tetep dalam lapan akhrajna utawi iltifat saking gibah saking gaib anil gaibati saking gaibihi kalawan ma bil ma'i sekalawan banyu nabata kulli syai'in ing cucukulan saban-saban sewiji-wijian butuh kang cukul ya kulli syai' fa akhrajna minhu maka metuakeun isun agung minhu saking kulli syai' minhu saking nabat minhu saking nabat ain nabat tegese nabat syai'an ing sewiji-wiji khadirat kang ijo bimana akhdara kalawan mana akhdara nukhriju kang metuakeun isun agung minhu saking khadir minal khadir tegese saking kang ijo haba mutarakibain wiwijilan kang narima nyusun yarkabu ba'duhu ba'dan tegese nyusun apa setengah haban ing setengah kasaing setengah kasana bililin toti wanawiya kaya pirang-pirang ranggeyan anggur ranggeyan gandrung lan umpamane yontoh wa minan nakhli lan iku tetep setengah saking wa minan nakhli lan iku tetep saking korma khobarun ya iku dada khobar wa dalam mindulan dan gawe badal minu saking nakhli apa min taliha tegese saking mayange nakhli
lima yukhraju tegese awale barang kang metu ya mamina saking to mubtada ulan utai mubtada naiku kinwanun lapad kinwanun wa minal nakhli kinwanun utai pirang-pirang kitu kinwanun utai pirang-pirang sintuke rajin tegese pirang-pirang tunase daniyatun kang para qaribun tegese kang para kapobaduha setengah kinwan bin badin saking setengah wa akhrajna bihilang metuakeun ingsun agung kalawan tolai jannatin saking kekebonan basati tegese pirang-pirang kekebonan min anabi tetap saking pirang-pirang anggur wa zaitun lan ing kayu zaitun wa rumana lan ing kayu dalima atawa lan ing tangkal zaitun lan ing tangkal dalima mustabihan alekang sarupa warokuhuma apa godongi karoni zaitun lan ruman halun yaiku dadi halwa garong mutasyabih lan orana kang narima sarupa apa famaruhuma buah karona zaitun lan ruman unzuruni ali sirai kabe ya mukhotobin ayo kang den hitoban kabe nazro' tibarin kalawan ningari itibar itibar ila samarihi maring buah kulin bipati sai kalawan den pataken sawal mimilan mimya samar wabidami malan kalawan den domaken karone zalan mim sumur wa jamu samratin lan utawi samar iku jamal lampal samratin ka syajaratin wa syajarin wa khashbatin wa khashabin idza asmaratat galabuan yakulun wala ma yabui dalam mawala barang kang lahir ya samar kaifa wa iku bautawi utaya samar wa ilayan ilan maring mateng ya samar Ma'adaji tegesi matengah samar Iza dikatan gala dan temu ya samar kaipa yang ulu alaibu kaya apa babalik ya samar Inna fi zalikum ing satuhunaiku tetap ing dalam mangkono kabeh opo yaktila ayatin sake ayat dilalatin tegesi sake kang nuduhkeun ala qudrati ta'ala ingatase kawasannya Allah Ta'ala alal ba'si wa gairihi ingatase nangi akan lan liane ba'as Allah masih keleh nyaritakeun tentang kemaha kawasaan Allah maha sampurna kawasana Allah maha hikmah, maha mulia, maha segala-gala. Dalil nomor kahiji tadi geus dijelaskan innallaha faliqul habbi wan nawa. Nomor kedua faliqul yusbah. Nomor katiluna wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu. Nomor kaopatna Allah ngajelaskan kemaha kawasan Allah wa huwa alladhi ansaakum min nafsi wahidah. Dalil kalimat iya Masya Allah jang ojah jang mimpar jang inkar jang terpercaya ka Gusti Allah bahwa Gusti Allah maha soni maha khalik maha sampurna sonikna jeung khalikna maha sampurna kekawasan Allah subhanahu wa ta'ala geus digalilan ku kahiji kadua katilu kaopat kalima kuari tapi geninganan pada buktina di dunia kuari loba anu inkar teu percaya karena kapangeranan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Lain jelema bodoh deui nu teu percaya. Jelema pala linter, gelar doktor, gelar profesor, gelar-gelar bangsa DRS dan lain sebagainya. Nyana otakna teu dibukakeun ku Gusti Allah, kapinteranana jang minteran doang. Neangan jang pitayeun doang. Henteu bae nyana percaya karena sabada maut. Percaya alam nu itu, tapi urang masa kieu bodoh, urang masa kieu tapi alhamdulillah dibukakeun hijab ku Gusti Allah. Percaya sia alhamdulillahirabbil alamin. Mahal teh hidayah tengah, duh mahal jasa. Ieu urang lamun teu iman ka Allah deuk nanaonan coba diuk di dieu, deuk nanaonan. Lamun teu iman ka Gusti Allah, ieu teh tanda iman ka Gusti Allah. Diuk geus di dieu. Sanajan ai keur boga duit mah tetep ka puncak bae. Ieu mah memang sesa puncak bae mah. Teu baroga duit, nu kabingungan karak ngaji. Anu dicarekan kuno kolot ngaji, nenangkeun pikiran, nu kreditan teu kabayar ngaji. Kos gitu be du calon lurah eleh ngaji, nu menang atuh teu, nu jadi DPR teu jadi ngaji, kos gitu. Jadi ieu mah berarti rombongan sakit hati. Ya Allah, kaje urang sakit hati geja haji urang pelampiasana ngaji. Jadi berarti atuh kumaha bagusan nu areleh. Bagusan nu eleh calon lurah nu menang mah teu ngaji, nu eleh ngaji mending nu eleh. Salamet berarti. Kreditan keur maju mah teu ngaji-ngaji, barang teu kabayar-bayar, tereh dicokot ku dealer ngaji, mending cokot habek. Geus beres pokona. Kuari cari kanan bae kuno kolot ngaji, mending terus mun nyaho kula kana kolot carekan terus. Abe ngaji terus. Tuh, duit tegap-legap ngaji. Giliran buka duit, BBB jaga babaturan. Nah, minggu ini mau ngaji juga. Enon meeting. Segala meeting. Iya dalil kalimah ya Gusti Allah ngajelaskeun dalil kemahakawasaan Allah, maha sempurna kekawasaan Allah. Allah teh maha pencipta. Allah teh anu ngabogaan nu bantak dijelaskeun ku Gusti Allah. Timimiti innallaha falikul habbi wan nawa, sisikian nang Allah. Subuh waktu subuh nang Allah, falikul isbah. Kemudian kitu urang menang Allah, asal ti hiji manusia Adam wali berayak ambualaya. Maha kawasa Gusti Allah. Kuari wa huwa alladzi Gusti Allah ta alladzi zat anzala nurunkeun minas samai ti langit ma'an cai, nu turun di langit mah cai hujan, berarti nu nurunkeun hujan teh Gusti Allah. Carana Allah teh nyieun heula saab panas, eta panas teh ngahiji ka laut. Di laut terus ku panas-panasna hawa naik ka luhur, di luhur teh panas teh ngajadi mega. Sanggeusna mega teh ngabentuk, tidinya cai laut teh ditarik ku mega kakawasaan Allah seperti kitulah. Naik ka luhur eta mega terus ngahideungan hidung geus pinuh ku cai, tinggal dibedolkeunana deuk di mana kumaha Gusti Allah. Urang lamun wauh jeung mega mah mega sini dong, kecuali Megawati. Eta ge urang digupai ku Megawati, asal kamu kesini melalui tanduk. Ayo mega narik nyedot cai laut set plek
maha kawasa Allah. Aja cak bega teh aku ladek dikamanakeun ieu cak Gusti Allah, angin, sampaikan salamku. Oh, blon teh mah di silitong atau mah kos kitu mah tuh. Angin cek Gusti Allah. Tiup kacikupakeun. Ditiup ku angin kacikupa war 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 war. Oh mega hideung jasa cenah tuh di Cikupa tuh deuleu tuh asana hujan tuh di Cikupa tuh kadeuleu ku urang. Set. Kulantaran aya nu hajat. Ayu didinya aya anu ngayun-ngayun botol. Aya anu ngabalikeun sempak rangda. Uyah dikaluhur-luhur kentengkeun bolon. Cek nya nu kos kitu teh cenah nyarang hujan, emang nawauheun nya jeung mega. Ulah percaya saya kana kos kitu ulah. Kecuali doa para wali-wali Allah. Wali-wali Allah mah bisa nya mah ngadoa modal kos kitu Gusti di Cikupa teh aya dulur abdi deuk hajat karunya modalna meunang nginjem ti dulurna. Lamun aju dihujadan ku Gusti boro-boro nu jauh nu deukeut geus teu daratang sebabnya nama can boga gaya daya tarik. Aya adu batur geus boga daya tarik bate kahalangan ku hujan aya nya mun di hujanan Gusti atuh mantakan moal aya nu dararatang eureun hajat engke nya ribut jeung pamajikanana. Panganten gengke bisa kasinggung acak-acakan abdi mah Gusti ieu mah supaya tala lentrem hirupna supaya ulah raribut eta mega supaya dipindahkeun ka ditu ka Solo. Jawa amat cak Gusti. Pindahkeun ka Belaraja di Belaraja ge anu hajat deui di Karin cek keboran cek keboga anu hajat deui ka Korelet di Korelet ge anu hajat deui ka Bitung di Bitung ge sarua geus ka ditu ka Solo wae ka ditu ngahujanan batik ris dipindahkeun set bisa kos kitu atuh bisa kaku lagi bisa asal mere sapi hiji teh mah gagedean hutang burung itu gecan pugu aju mere kula wah emang acak-acakan emang dukun kendi mah kos kitu nah kecuali doa sholihin doa para wali bisa jarjana batu iya awak teh geus Allah 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 mentak cek Allah teh oh hayang dipindah ke pindah mentak kadang-kadang sekelilingna hujan di dinya mah teu eta lah kos kitu bisa dijieun deui hujan teh maksud dijieun teh dipenta ka Gusti Allah aya tatangga hajat bajidoran orkes aya jaipongan aya golek aya mending mun rame henteu dalangna teu bisaeun gandeng doang nang ningnong wah macem-macem sial ajunya nang tangan deui ka kiai kiai ge lamun encan nyeri-nyeri teuing mah teu meunang deui mending ngahindar bae ngan ieu mah geus loba nu kanjengerian ya ku aing sia didoaan sia ya Allah ya Rabbi eta jelema ngalunjak lain ka abdi sapira abdi tapi ka Gusti ieu jelema ngalunjak abdi deuk masrahkeun ka Gusti cek Gusti aya ka aing onam cek nya aing mah atuh geus deuk kahujanan bae ulah Gusti pancenah ka aing atuh pandang atuh sianya lain ieu mah supaya lah karasaeun bae geus kunyana Gusti hujanan bisa saang sakitu caangna gelug wah di hujanan berat kakawasaan Allah sebab nu nurunkeun hujanna Gusti Allah kumaha Allah bae aya ge urang nu geus wauh jeung Allah makrifat ngaranna menta ka Gusti Allah. Nah ieu mah kasimpulanna mah nu nurunkeun hujan adalah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala maha kawasa Allah tuh jalain jenderal nu nurunkeun hujan mah lain RI 1 nu nurunkeun hujan mah jalain kapten nu nurunkeun hujan mah lain letkol nu nurunkeun hujan mah komo RT mah becus naon atuh pira RT digaji henteu naon henteu di neraka pengap-pengapan nya
rugi jasa aja hidup jadi RT mah teh gaji henteu naon teh di akhirat pamarentahnya na. Tapi lamun RT di hese urang ge asal niat ibadah bete tenang teh wah. Aya ge Imam Syafi'i teh mujtahid. Wow, Imam Syafi'i moal aya 2. Tapi Imam Syafi'i pas ngaijtihad hiji masalah puyengnya. Dikadiekeun lain, dikaditukeun lain, dimusyawarahkeun jeung ulama-ulama lain teu kabahas. Tetap aya nu teu kabahas ku Imam Syafi'i ge. Imam Syafi'i ngadoa ka Gusti Allah ieu can terpecahkeun masalah teh. Aduh, puyeng. Sapoe, 2 poe, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan Imam Syafi'i teh ngaijtihad hiji masalah teh teu kabongkar sama sekali. Sapantar Imam Syafi'i anu ilmuna teh geus langsung ti Gusti Allah. 12 pan mata bagas nu ilahar. Nya mah geus macem-macem mujtahid atuh. Jangan nama talar Quran lagi umur 12 tahun. Nya nama wah geus jadi mujtahid teh jadi mufti teh jadi mufti umur 14, umur 17 tahun geus langlang buana ka unggal nagara. Imam Syafi'i, tapi aya hiji masalah teu kabongkar. Nya na tetep merenung bae si saha nu bisa ngabongkar masalah ieu. Di negara Baghdad saat eta aya hiji jelema ngangon embe ngaranna Syaiban. Ngangon embe tanyana mah ngangon embe asal isuk-isuk ka gunung ka leuweung zohirna seperti kitu. Sore-sore balik ngagiringkeun embe. Zohirna sehari-hari seperti kitu. Teu cacampuran jeung masyarakat teu komo jeung pamarentah mah nya nama alergi jeung pamarentah. Jeung siapa ngangon bae zohirna seperti kitu horenganan nya nama nyalametkeun agama ibadah di leuweung teh embe mah embe bae cang horeng maksudna lain embe teuing ibadah ka Gusti Allah zikir horeng nyana waliun min auliyaillah wali mantak sia deui bisa nu ngangon bae di lembur kayahuan kawalianana satu ketika hujan turun sehingga cai eueuh sanggeus teh cai eueuh jukut teh geus gararing embe ngarelel hayang nginum dahaga kadeleuna babaturan ki Syaiban bebeja ka ki Syaiban embe urang geus loba nu paeh ban cek jana ban me aing bae ban aing nginum bae laporan deui ti dieu ban kambingku mati coba meureun ti Batak ya iya nah iyalah loba nu laporan akhirna nyana ngadoa nyana mah ngadoana henteu langsung kieu bae dilihat mana sih Mega cakena ya itu ditunjuk ku nyana Mega ka dieu heula sagede engko Mega cepet tes hujanan ya embe ya pararai ya langsung ari teh buak hujan Masya Allah eta ki Syaiban luar biasa geus loba tah hujan laporan deui ulah loba teuing atuh cekeun Mega geus cukup rat geus ka ditu deui sia ka ditu eta ki Syaiban bisa kos kitu eta ya Allah ya Rabbi sekali geus selang sababaraha poe deui terjadilah seperti kitu deui minta deui ka ki Syaiban terjadilah seperti kitu deui akhirna kadengekeun kan kagorengan tetep kadengekeun kabagusan tetep kadengekeun bae kajen ku kumaha ge nu aya di benak hati urang kajen teuing ku urang dipendem teu pernah ngomong-ngomong kamaripatan bakal timbul sarua bae kahasudan ge bakal timbul bae kajen teuing ti tubuh kiai ti dada kiai ti dada ustad komo dadah lurah mah parantina tah mah kos kitu mah komo dadah bangsa pamarentah mah geus parantina hasud teh paranti tah mah nya nama mun teu hasud teh lain pamarentah boh kitu amat emang parantina nya nama geus
kos gitu nu bener kieu emang kos itu kieu abdi atunya lamun bala lener mah teu hasud teu sirik pidik atunya nang urusan rakyat eta mah nyana mah menerkam macan mun nyaho hayang nyaho ke macan tutul eta teu kabeh nu jadi macan-macan nu jadi mamacan teh kadenge ya teh bagus jeung goreng ada urang teh hate teh kadenge bae ku batur kajen kukumaha ge kajen ting urang jadi kiai ditutupan make udeng-udeng make sorban wayah hasud kanyahoan bae ku batur wayah ria kanyahoan bae ku batur padahal disumput-sumput kurang ngomongna urang ngomong sufi bae ngomongna ngomong wali bae ngomong kiai bae mapatahan bae wayah hasud kaambeul ku jelema kajen ting urang nyumput bae kajen ting kukumaha ahli ikhlas kanyahoan bae ku masyarakat sebab eta teh tadi sarapih-rapihna meuyeum tarasi sapeup babu sabagus-bagusna ngabubuy tarasi tetep kaambe bae urang keur leumpang budak bau belum tarasi jayeung tah kaambe urang keur leumpang waduh opor ieu bangun wal ka mana sugan di ondang jeung teh tolol teh budak ngambe doang aduh teh kadengekeun kisah teh seperti eta bahkan satu ketika terjadi tanpa nurunikeun hujan bebeja kabeh babaturan ngangon-ngangona bahwa ieu embe urang geus kalantih kuari kurang jukut di Bagdad saat eta cek sebat ulah gandeng-gandeng berem jukut hejo sia bedak usararejo embe dikadijakeun kabeh boh urang mun ngangon jeung Ki Saeban mantep urang mah mantep urang Imam Syafi'i ngadenge bahwa Ki Saeban seperti eta saat eta cek Imam Syafi'i di jalan aing dek datang ka manehanana Imam Syafi'i ti kota kaleuweung manggihan Ki Saeban diuk di hareupeun Ki Saeban persis sakumaha budak leutik sakola di hareupeun guruna tungkul sieun ka guru persis seperti eta titah naon bae ku guru daek sagede Imam Syafi'i anu geus kacelun kaun-aun kakoncara kabeja kaunggal negara kaistimewaan Imam Syafi'i di hareupeun Ki Saeban budak angon tungkul diuk simpulnya teh menta dijelaskan tentang ijtihadnya kitu batur mah padahal Imam Syafi'i hebat tapi Ki Saeban budak angon cumplang-campling kadeuleuna ge teh salat tapi cek Imam Syafi'i kajen kumaha ge wali Allah ieu datangnya na kaleuweung sasalaman dicium diuk rapih urang mah sia tuh ka ditu ngaji saksa kasihan budak kamari kolotan aing atuh jeung nyana mah je emang ngadu umur atuh ngadahar uyahna ge heulan aing leg-leg ku sia uyah modar-modar sia ngadahar uyah eta urang mah aya bahasa kos kitu teu tawadu ya Allah ya Rabbi deh Imam Syafi'i tingali ayo naon PI cek nyana teh kitu loh saya hebat teh kira-kira heran pe kira teh ieu ngaja we abdi ka dieu aya hiji masalah nu keur ijtihad teh karti mantep ke ulah ngagugulung ilmu fikih bae kos kitu tah mah ilmu fikih nah caknya nate aja urusan masyarakat ai sorangan teu ka urusan ilmu sampah tama kos kitu mah PI aduh cek Imam Syafi'i aing jadi kos kieu ye batur bae di urusan ai sia hubungan jeung Allah geus datang ka mana gedeng-gedeng ijtihad datang ka modar siapa kos kitu bae ai sia can beres-beres hubungan jeung Allah salat teh khusyuk dicarekan
dicarekan tak ku saya bantu ampura aja jalan ibadah nu bener tah geus kanyahoan kaluhuran anak saya bantu ditebak ku manehna itiad eta jawabanana tah bahkan samantas eta sia bakal itiad deui masalahna anu sia ge bingung deui we tah jawabanana eta waduh cek imam sampai haramat guys abdi mah cek imam sampai kajian urusan ijtihad mah urusan tamah fikih abdi mah bade guru bae ayeuna ka mama boleh sebut mama aing sadek ngaguru mah guru bae helanan sok ngamama-mamakeun segala abuya segala abah batur mah kos gitu orang mah lain yo sadek ngaguru ka aing teh nyebut buya ka aing buya tuh sia ka aing oh bayawak buaya Masya Allah Imam Syafi'i ngaguru batin kaki syaiban ninggalkan urusan ijtihad heula dititah curug ku curug ki syaiban budak angon anu Imam Syafi'i lantaran cerdas langsung dengan cepatnya na usul ilallah tetapi awas sumputkeun ku anjeun ya ulah waka ka lembur cicing heula 3 tahun Imam Syafi'i teu amprok jeung manusia sakit kitu atuh ibadah teh boh lain hayu boga hadis hiji 2 manggung beak di buleudan boh datang ka ongkek nyana kikituan bae aya hubungannya jeung Allah teu beres hubunganna jeung amplop jeung makhluk neraka teh kos kitu teh lain cakula cek Imam Ghazali jelema nu ngagugulung pikih bae halikun geura paeh coba kerasa ujianna neraka teh kos kitu lantaran adigung aya di ahli fikih sombong aya di ahli fikih takabur aya di ahli fikih ngadu masalah malulu ahli fikih mah bisa naon sih sia yo japul jawabe di kumis aing ya patul muin di bulu bitis sama kos kitu mah sapina mah irung tah di dieu ayo ngadu jeung aing kitu bae ahli fikih mah kitu bae ahli fikih mah oh lu teu kabahas ku ahli fikih mah dibahas kabeh ge NU ngabahas tentang fikih dina bahsul masail geus berbagai wudu salat segala muamalah ubudiyah geus beres kabeh muncul permasalahan bagaimanakah manusia kalau jantungnya rusak kemudian diganti oleh jantung hewan sementara jantung yang akur dengan jantung manusia adalah jantung babi bagaimana andai kata manusia jantungnya diganti oleh jantung babi diselesai di NU dibahas bagaimanakah andai kata manusia tulangnya ini rapuh keputihan atau bagaimana sajalah yang jelas sudah tidak berfungsi lagi kemudian harus diganti yang akur adalah salah satu hewan yang akur dengan yang senyawa dengan tulang manusia adalah tulang uak-uak dan tulang babi nah andai kata diganti dengan tulang babi bagaimanakah hukumnya menurut fikih selesai dibahas oleh ulama-ulama NU waktu bahsul masail geus tinggal leulehan bae teh kudu maca kitab bari ngedeng ge bisa leulehan clipping-clipping NU bagaimanakah donor darah bagaimanakah hukumnya donor mata geus dibahas berbagai-bagai permasalahan nu kamari ieu dibahas tentang wakaf bagaimanakah kalau seseorang mewakafkan harta bentuknya adalah genteng bentuknya adalah kayu bambu bagaimana kalau wakaf itu bentuknya uang terus dibahas selesai geus segala rupa ge lu teh selesai dibahas jadi kitab lagi geus anggeus ieu geus teta 6 tangan ieu gadu dalil munazarah sampai mujadalah kitu kene ti NU jeung Muhammadiyah Muhammadiyah mah ku NU mah nanaonan Muhammadiyah di mana menang ngadu masalah jeung NU jeung NU teu pernah asa ulah kakula bae ulah sia ku aing mah teu bisa ke desa daratang deui ka aing geus moal dijawab ku aing mah ditakos sia ku aing teu geus selesai permasalahan teh tapi takabur nu aya sok asa aing doh hasil aing
toh mun aing di neraka teh kos kitu teh kesianlah ku tasawuf ku ilmu batin supaya datang ka boga rasa aja aing mah teu bisa ngaji teh tuh ngeunaheun pan kos kitu. Waalaikumsalam. Naon dia? Iya, kula nek nanyakeun masalah. Emang aing mah tangkal masalah. Ayo jeung aing sia ngadu masalah mah. Sombong. Tapi lamun ahli Allah, ahli sufi abdi rek nanyakeun masalah naon. Wow, teu bisa aing ka dieu nanya masalah mah. Ka dieu mah mawa uduk. Kopi, masalah mah ka ditu. Tawadu ngaranna. Masyaallah. Ngeunaheun jeung ahli Allah mah. Imam Syafi'i gurunya na. Oh barang Imam Syafi'i geus usul teh cacak aing teu ngaji ilmu batin cilaka aing di akhirat. Imam Malik sarua bae lau kitu lamun naon kitu ngaranna lau naon kitu lamun laula sanatani lahalakan Nu'man lamun teu aya 2 tahun cilaka Nu'man teh nyana guguru ilmu batin 2 tahun. Hah, lamun cacak aing teu ngaguru ilmu batin neraka aing cek Imam Maliki. Laula sanatani lahalakan Nu'man. Ngadu masalah bae cek cenah tapi barang teu kaji ilmu batin zikir ka Gusti Allah sejuk. 10 masalah nu ditanyakeun dijawab 2 8 deui pikiran bae ku ente. Nanyakeun masalah 20 dijawab 4 anu sabaraha teh sadata 16 pikiran wae ku sia engge teu kaharti cek kieu tawadu masyaallah teh ieu urang mah nempo teh karomah-karomahna padahal mah loba wali nu teh dibere karomah ngan osok dibere jang pangbubungah sakumaha nabi dibere mukjizat wali dibere karomah ketika dibere karomah nyana nama embungeun ngan kulantaran Allah mere timbul keyakinan anu pohara tambah sakieu teh gitu aing ieu waduh barang hujan jibreg aing karomah berarti kahujanan keneh berarti aing itu lain karomah teh biasa bego mun teu kahujanan ka arah insyaallah ya tas dahar jadi sebuah karomah berarti itu blon tuh iya Imam Syafi'i be guguru batin jadi jana teh udeng-udeng teh dibuka heula guguru ka tukang angon ya Allah ya Rabbi etalah bisa nambai hujan nang Allah kene lantaran geus wau jeung Gusti Allah kos kitu nah iyalah maha kawasa Allah maha sempurna kekawasan Allah lantaran Gusti Allah teh allazi anzala minas sama'i ma'an nurunkeun hujan ti luhur langit melalui mega proses-prosesna turun hujan nah ieu dibahas ku ulama panjang luar biasa sehingga muarodoh antara ulama ieu antara ahli filsafat ulama fikih jeung berbagai-bagai ulama seperti itulah pembahasan para ulama tentang Allah nurunkeun hujan tetap kudu aya sabab musababna fa akhrajna bihi habbaun nabata kulli syai' barang Gusti Allah geus turunkeun hujan Masya Allah ku sebab hujan teh Allah ngajadikeun jajadian berbagai jajadian iltifat teh cenah cek ahli bilagah mah lantaran tadi kapan gaib wa huwa Gusti Allah teh allazi anzala minas sama'i ma kunaon atuh ka dieu lain fa akhrajahu tapi fa akhrajnahu iltifat wal iltifat wa huwal intiqalu min badil asali bi ila badin qomin cek dina johar maknun jadi ngandung rahasia teh iltifat di dieu tina gaib kuari kana hadir tu anil gaibah supaya nyongsrong fa akhrajna bihi nabata kulli syai' kaulan agung geus ngajadikeun ku sabab hujan tersebut
karena berbagai jajadian pare jadi jagong jadi buah jadi geus puguh nu dipelak mah di hujanan jararadi nu teu dipelak kurang jukut jadi teki jadi sagala eceng gondok jararadi sagala wah macem-macem nu kurang dipake ka embung ge jararadi bae hejo lemok ku ayeuna hujan teh neule urang ka pegunungan masyaallah ngemprai mani asana waas hate teh ku hararejona neule ka belah dieu cai singkolocor di sisi-sisina teh aduh luar biasa eta jajadian geus puguh bangsa taleus mah geus puguh bangsa wah nu kararitu jararadi pohara jasa nang saha eta ngajadikeun maha kawasa Allah nurunkeun hujan tidak hujan jadi breng jajadian ya Allah ya Rabb tidinya fakhrajna minhu khadira Gusti Allah teh ngajadikeun tina hujan kemudian jajadian teh dijadikeun ku Gusti Allah hejo lemok ya Allah ya Rabbi harejo pohara jasa mentek sehat kana mata mun urang deuleu nu hejo-hejo ya Allah ya Rabbi urang deuleu nu hejo isuk-isuk masyaallah mani ngagemblok-gemblok lempangna sehat mata sial sih mah kana kitu bae malam-malamun urang cek Imam Ghazali urang rada kurang normal mata teh sok gerage hudang urang memeh jam 6 geus pukul subuh ieu teh memeh jam 6 urang hudang deuleukeun eta teh anu hararejo sampaikan ka terbit matahari memeh terbit matahari datang ka terbit matahari sok geura deuleukeun we cager hujanan sebab didinya teh ngandung zat anu luar biasa geus rahasia Allah bae eta mah sengatan-sengatan matahari nu karak bijil nyorot kana tatangkalan anu hejo anu awas ulah aya polusi didinya teh naon kitu ngaranna angin-anginna atawa kitu oksigenna tadi deuleukeun ku urang polototkeun mata kanu hejo-hejo sapoe dua poe tilu poe oh kabelah dieu teh bray masyaallah ngemprai rada rumek-rumek kurang ieu mata isuk-isuk memeh jam 6 kira-kira kurang saparapat kira-kira lamun dek terbit matahari jam 6 berarti ke urang eureun-eureun jam 6 lewat seprapat atau setengah 7 atau mun ngarsangeuna teruskeun datang ka jam 7 diu kurang di sisi imah kadituna sawah ngemprai nu kasorot ku panon poe pamajikan mawakeun kopi jeung rokok Ji Samsu di dieu masyaallah maka sesengitan bari mencetan ka urang teh atuh tambah teu kudu neuleuh nu hejo-hejo ge geus senang tah kos kitu mah sehat seger tah kos kitu pohara jasa iya Gusti Allah nurunkeun hujan tina hujan ngajadikeun jajadian seluruh jajadian nu sok jadi jeung nu ku Allah dikersakeun kemudian tina jajadian eta dijadikeun ku Gusti Allah hejo lemok mata geunaheun kana dedeuleuan mata urang nukhriju minhu habban mutarakiba jadilah tatangkalan tina cai hujan tersebut hejo gede rindang lamun buah gede mun jagong jadi gede kacang jadi gede pare jadi gede timbul tina asal cai hujan subur jadi hararejo kuari kembangan ih masyaallah nukhriju minhu ku Gusti Allah dijadikeun tina nu hejo eta sisikian anu ngentep coba ge kurang deuleu kuari kaluar gandrung ngentep sikina teh ti luhur tepikeun ka handap nang saha ngentepkeun leuleuh pare urang bekah kuari eusian plet tungkul buah pare ti luhur tepi ka handap make ngentep meni ngentep itu menang saha ngentepkeun masyaallah
berbagai-bagai bubuahan-bubuahan keluar anggur ngentep di luhur tepi ka handap di luhur rada gede beuki ka dieu rada leutik ka dieu rada ti kecongonat leutik menang saha ngentepkeun kos kitu. Ya Allah ya Rabbi, maha kawasa Allah, maha sempurna kekawasan Allah. Tina hujan ngajadikeun jajadian. Ya geus jadi jajadian teh keluar kembang, keluar buah nang ngentep rapih luar biasa. Ngentepkeun ngarapikeun nang saha lamun lain nang Gusti Allah. Yarkabu ba'du ba'dan kasada bilil hintati wa nahwi. Berbagai tatangkalan anu rindang anu buah nang ngentep Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim katujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sambilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayadai Nabi dugi kapoe moal ayadai Nabi dugi kapoe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail
إسرافيل عزرائيل منكر ونكير راكب الله 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 لا